Tina cece kalah babuna dipantuna geuning didorong-dorong kalah babuna. Ayo Pak RT, rangga oyaan sekali-kali mah. Anu kagawe ieu kemang aduh. Kenaon Pak RT? Biasa we him ngurus kembang. Naon kade him? Tara-tara ti sasari. Iya RT, aya perlu. Bisa teu. Perlu naon him? Bisa panguruskeun KTP teu. TP saha? KTP OHIM atuh. Nya bisa atuh. Pan ge RT segala bisa. Pajok di dia tuh. Tah. Yalah, tah ieu. Tah ieu KTP OHIM RT. Jadi ya geus boga uruskeun kumaha deui. Nya urus ku Pak RT. Bere dahar, sina gede, lamun bangor jiwir. Dasar si Ket. Naon eta teh Bi? Mie ayam lain Bi? Nya mie ayam. Ayamna ayam naon Bi? Ayam negeri atuh. Oh, suka teh hayam adu. Saha mah ayam adu. Itu mun hayam adu mah arang adu jeung nu OHIM. Dasar si Gus setuju. Istirahat heula ngaso ieu. Kamana kita warung sekarang dong. Bangun anak goler di dia ya. Aduh. Aduh. Anjrit, ieu mang keluknya ngeunah-ngeunah molor dia. Hem. Kudang. Sih. Kudang. Iya. Surangah serenge. Aduh, tunuh Di mana-mana sare mah tunu. Iya. Ai OHIM ka mana wae ti kamari, Om geus neangan capek. Aya pibisniseun. Ka Garut, kita ku papa ngawinkeun domba. Ngawinkeun domba jig-jigan ka Garut. Na teu bisa ku bapa maneh. Ari si maknya ngawinkeun domba ku bapa. Ari ngawinkeun domba mah kudu ku domba deui. Tapi si lamun si minat mah bisa engke ku OHIM diusulkeun ka bapa. Ari sia nyangka aing tukang macak domba. Untuk arek Gusti Om guna kieu. Bari kitu. Jika Gusti Om cocok bari biasa teh guna. Henteu, apa kumaha? Henteu. Sampai teh kudu-kudu mah deui nya bitunya. Gitu. Tapi jigana bisa. Kudu mau oge gitu. Tapi sih gitu gitu. Tapi sih bisi minat mah si Om kayak lang usulkeun ka bapak. Minat ya Om. Bisa arek gitu. Tapi sih amun si Om minat mah kalau ngusul ke si bapak kumaha? Siha gitu ya. Iya. Ih, lamun si Om minat mah kalau ngusulkeun ku OHIM ke bapak gitu. Oke, siap. Mera action.